Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah. Irsyadul Ibad halaman 87. Kemarin menuju riwayatnya. Diriwayatkeun ti Abdullah bin Al-Mubarak anjeunna ngabereskeun tina ibadah haji pada hiji tahun. Terus anjeunna kulem di Masjidil Haram. Ari pek teh anjeunna ngimpen ningali malaikat turun ti langit, 2 malaikat turun ti langit. Anu salah sahijina nyarios ka malaikat nu hiji deui. Nanya, "Kam hajja minan nas fi hadzal am?" Sabaraha urang cenah jemaah haji zaman ayeuna dina hajian tahun ayeuna? Ceuk hiji malaikat ka malaikat nu hiji deui. Faqala nya diwaler. Faqala al-akhar situ mi'ati alpin, ya sekitar 600 ribuan cenah. Qala pakam kubila hajuhum. Terus sabaraha loba cenah anu ditarima hajina? Tuh, dijawab deui ku nu saurang. Ku saurang malaikat, faqala lam yuqbal haju ahadin minhum. Daya anu ditarima cenah saurang oge tahun ayeuna mah. Lakin tetapina aya hiji jalma cenah di daerah Damaskus, Syria, tuh. Tukang senal, tukang sol sepatu lamun bahasa urang meureun. Ngaranna teh muafiq, ngaranna teh lam yati lil haji, tapi manehanna teu berangkat haji. Lakin kubila tetapina ditarima hajina. Wa bi barakatil haji, ku sabab berkah haji manehanna ditarima kubila hajul kul. Anu akhirna ditarima kabehanana haji. Pantabahtu korejad teh kaula dawu Syekh Abdul Mubarak. Faqasadtu Damsyik, nya kuring menuju ke kota Damsyik. Wa wasaltu ila babihi. Terus nepi ka imahna. Fakharaja ilayya rajulun. Kan kitu meureun macana teh. Fakharaja ilayya rajulun. Fakharaja maka keluar ilayya ka kaula sarajulun. Kan teu mungkin dibaca fakharaja ila rajulin. Mana pailna meureun. Fakharaja maka keluar ilayya ka kaula sarajulun. Pasaltuhu nya naroskeun kuring hu ka si rajul an ismihi tina jenenganana. Tuh, dupi akang teh sahanya ieu teh wasta teh. Pakola maka ngajawab ieu si rajul nu boga imah, abdi muafiq, Gus muafiq abdi. Pakultu nya naros kaula ayyu khairin kharaja minka. Kasaya naonnya anu pernah dilaksanakeun ku anjeun cenah. Hatta wajadtu sainga manggihan abdi hatta wajadta sainga manggihan anjeun hadhihi darajata kana eta darajat. Pada malam saya naon anu sok dipidamal ku salira teh dugikeun ka anjeun kengeng kedudukan sapertos kitu. Pakola maka nyarios ieu rajul kuntu kabuktian kaula eta arju ngarep-ngarep kaula al hajja kana hajia. Kuring teh hayang indit ka Mekah. Malahan mah geus daftar tapi diundur deui kamari kahalangan ku Covid 2 tahun. Makanya ayeuna tina daftar teh cenah kana ini teh 15 tahun. Wa ma'am kanani bari teu ngongangkeun. Tuh, ni ka kaula bari teu ngangangkeun ieu haji ni ka kaula. Bari jeung can kasamper wae, teu kasamper wae tah ngalaksanakeun haji teh. Lidoi kiadi karena rupakna kemampuan kaula. Karena kuring teu bisa naon-naon, boga ongkos, kudu daftar tunggu. Pahasol tu nya hasil kaula salah samiati dirhamin, tuh 300 dirham min khosfin na'li tina sol sepatu. Nya kuring teh cenah hasil teh tina gawe ngesol sepatu, ngesol sendal teh 300 dirham. Wa qasadtu jeung ngamaksud kaula al hajja kana hajian fi hadzal ami dina ieu taun. Jadi kuring teh daftar cenah. Ngilu KBIH mana mah wakanat jeung kabuktian saha imroati pamajikan abdi eta hamilan. Terus kuring teh boga pamajikan keur hamil, pasammat. Terus ngame ieu imroah pamajikan abdi rihat ta'ami kana seungit kadaharan. Min dari jari ti imah tatangga kaula. Min dari jari itu ti imah tatangga kaula. Pas tahat mangka kabitaeun ieu si imroah zalika kana itu makanan ka ame seungit goreng pedas jeung goreng jengkol. Pakasadu nya neja kaula bayatal jari ka imah tatangga.
Fakharajat terus keluar saha imro'atun hiji awewe. Pak akhbar tuh nya bebeja kuring ha kaeta imro'ah. Ece nuju masak naon ece teh. Meuni seungit tuh nepi ka imah abdi. Pakolat mangka nyarios ya imro'ah laqad tarartu yakti teman-teman darurat kaula ila syarhil hali kana ngajelaskeun tingkah. Tuh. Pa inna ayatami mangka sanyana pirang-pirang anak yatim kaula eta lam yatamu encan marakan ieu anak yatim sayan kana saeutik oge salah sata ayamin dina 3 poe nyata cenah kuring taduh dalam kondisi darurat keur ngajelaskeun kondisi kuring terus kuring boga anak yatim anu encan dahar saeutik oge geus 3 poe Pakhoros itu nya keluar kuring cek eta awewe paro ayatu mangka ningali kuring himaron mayitan kana bangke himar tuh himaron kana himar mayitan anu geus pupus tuh keluar kuring akan dahareun aipek tegok teh ningali himar tuh paek tuh pakoto tuh nya neuteuk kuring tuh minhu tina eta himar kitatan kana sa teuteuk watobah tu jeung masak kuring hukana eta himar bahwa mangka eta bangke himar eta halal lana pikeun abdi wa haramun jeung haram alaikum pikeun aranjeun kabeh keur anjeun mah haram ai keur abdi mah meunang da abdi mah darurat paji itu terus datang kuring dari ka imah kuring geus ngadenge kitu ini deui we ka imahna eta si do lalaki teh eta mang muapik teh dari ka imah kuring wa aqadtu jeung nyokot kuring asalasa miati dirhamin kanu 300 dirham teh. Wajitu jeung datang deui kuring biha kalawan 300 dirham ila dari jari ka imah tetangga kuring. Wa ataitu jeung mikeun kuring ha ka eta imro'ah. Wa qultu jeung ngucap kuring lah ka eta imro'ah anpiki pek ngabiayaan anjeun awewe ala aitamika ka pirang-pirang anak yatim ala aitamiki pek ka pirang-pirang anak yatim anjeun. Tah ieu abdi boga duit 200 dirham pek ayeuna mah bala kecelakaan nya beulikeun naon ge tuh wa qultu jeung ngucap kaula li nafsi dina hate kaula innal hajja sanyana haji pi babidari tuh pi babidari aya di imah tuh kuring tuh aya di lawang imah kuring tuh pa ayeuna adhabu jadi kuring rek indit ka mana ayeuna mah da duit tah oge dibikeun sing goreng mang muapik teh memang teh hajian gitu tapi justru diterima tuh haji nah babul qatli wallahu a'lam.